Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul jumu'ati idza ta'addadat li ghairi hajatin laha halatun. Hukum jumaah di mana-mana bing bilangan karana teu aya pangabutuh teu aya hajat. Hukumna jumaah idza ta'addadat li ghairi hajatin, di mana bing bilanganna ieu jumaah teh karana teu aya hajat, teu aya pangabutuh. Kumaha eta laha halatun. Keur jumaah ieu aya sababaraha tingkah hukumna teh. Kajadianana pan jumaah teh eta teh rupa-rupa. Nu bing bilangan teh. Ieu mah nyaritakeun nu bing bilangan teh aya uzur, teu diperlukeun make kudu bing bilangan sagala. Kahiji ang taqo'a ma'an. Tiba duanana jumaah teh ma'an babarengan. Jumaah si A jeung jumaah si B teh bareng. Pelaksanaannya itu bareng. Dari awal sampai akhir itu bareng gitu kan. Pokoknya mah disebut bareng we. Fal hukmu maka ari hukumna eta annahuma tabtulani. Dua jumaahanana batal duanana. Lamun salat jumaah teh bareng masjid ieu jeung masjid itu salatna bareng maka duanana naon? Batal. Jadi lamun batal kumaha fayajibu alaihimul ijtima'u, maka wajib alaihim ka jalma-jalma al ijtima'u kudu kumpul we ngariung kabeh wa i'adatul jumu'ati jeung ngabalikan di jumaah maratan ukhra dina balena nu sejen. Artina kudu dijadian deui. Masjid ieu jumaah, masjid itu jumaah bareng. Nah, pas bareng kadenge bareng na teh dia pandai naon make naon. Maka eta duanana batal. Maka aturanana wajib dikumpulkeun sarerea jadian deui jumaahna dina satu tempat. Wal ibratu ari nu diitung bisa bakiku miheulaan. Ari miheulaan teh berarti jadi teu bareng. Eta binut kirroi ku ngucapkeun ra min takbirati ihramil imam tina takbiratul ihram imam. Jadi nu disebut bareng teh dina pelebah bareng jumaah ieu jeung jumaah itu. Adapun tungtungna rek nu ieu mah lila nu itu mah eta mah teu urusan. Dina nyebutkeun Allahu akbar dina pelebah takbiratul ihram. Pelebah barna teh sarua bareng jumaah nu ieu jeung jumaah nu itu, maka eta duanana jadi naon? Batal. Cita. Di mana batal hukumna kudu jadian deui dibarengkeun dihijikeun sarerea. Ji. Kadua ang tasbiqo ihdahumal ukhra. Salah sahijina miheulaan kanu hijina deui. Tah ieu mah aya nu leuwih ti heula. Kumaha hukumna? Fal hukmu annahu tasihus sabiqatu. Hukumna teh nyaeta sah anu ti heula mah wa tabtulu jeung batal al mutaakhiratu nu paneurina. Tah nu si paneuri kudu kumaha? Payusalluna dzuhra, maka salat lohor. Jadi geus jumaah teh salat lohor deui. Dabongan eta mah batal. Dua ya maka kasusna salah sahijina leuwih ti heula berarti nu hiji pelebah barna teh leuwih ti heula nu hiji kapanerian. Nu sah anu ti heula anu kapanerian batal. Langkahna kudu salat lohor. Dua katilu ayyusyakka fis sabqi wal ma'iyah. Diragukeun dina palebah ti heula jeung barengna
ieu teh teuing mana nu ti heula jeung teuing bareng gitu. Duanana ge ragu. Aya nu leuwih ti heula na ragu, oge barengna oge ragu. Bingung ieu mangmang pelebah dia. Kumaha eta? Fal hukmu, maka ari hukumna annahu yajibu alaihim, wajib ka kabehanana ayyajtami'u karumpul di sararea wa yusalluna jumu'ata sarolat jumaah deui. Naon sabab li adami tayakuni iqamati jum'atin sahihatin, karena eueuh yakin ngadegkeun jumaah nu sah. Sabab teu yakin sahna. Duanana teu diyakinkeun sah. Jadi we atuh cara tadi eta mah hukumna dabongan bareng, cara kanyahoan barengna, barna kanyahoan. Gitu ya. Eta oge teu sah. Maka kudu kumpul sararea di hiji tempat jumaah di dinya. Cara ieu diragukeun antara naha ieu teh leuwih ti heula net nu mana atawa bareng. Gitu. Teuing ragu da teu yakin kabehana ge. Nah, eta maka eta ge kudus kumpul di sararea salat jumaah deui bareng. Tilu tah. Kaopat, ayu lama anna ihdahuma sabaqatil ukhra. Salah sahijina jumaah teh tinu dua miheulaan kana hijina deui, walam yu'lam ainu sabiqati. Tapi teu dikanyahokeun jumaah nu mana nu ti heulana teh, pokona mah aya nu ti heula we kitu. Maka hukumna wajib ta annahu yajibu alaihim ayyusallu dzuhra, wajib kamaranehanana salat lohor. Jadi mah wajib salat lohor. Ya, naon sababna li anal jumu'ata qad hasalat, sabab jumaah geus hasil. Itu nu kaopat. Nu kalimana ayu lama sabku ihdahuma wa ainu sabiqah, dikanyahokeun ti heulana salah sahijina dua jumaah eta jeung dikanyahokeun deui mana nu ti heula teh nah ieu teh masjid A atau masjid B kanyahoan walakin wasiat tapi poho geus heubeul teh dimasalahkeunana fal hukmu, maka hukumna annahu yajibu, bahwa eta teh wajib alaihim kamaranehanana ayyusallu dzuhra, kudu salat lohor deui. Ya ge alasanana li anal jumu'ata qad hasalat, karena jumaahna geus hasil gitu. Jadi kesimpulan anu wajib salat lohor dina sabaraha rupa. Dina sabaraha rupa ya. Hiji di mana-mana salah sahijina ti heula bari kanyahoan ti heulana teh cuman poho deui gitu. Jita wajib salat lohor. Kadua kanyahoan ti heulana salah sahijina ngan teu nyaho nu mana nu sabenerna nu ti heula gitu. Tah eta ge wajib salat lohor. Adapun nu tadi nu salah sahijina miheulaan ka nu sejen, tah ieu mah pokona aya miheulaan we, tah eta salat anu miheulaan sah, anu katinggaleunnana naon? Batal. Maka nu tinggalin kudu salat lohor. Jadi tilunya, tilu tak ayana salat lohor. Tak tinggal we ari anu dua masalahna nyata hiji anu bareng dina pelebah takbiratul ihram teh bar. Eta duanana batal. Hukumna wajib jumaah deui bareng. Tapi lain misah, kudu bareng, kudu ngahiji. Dihijikeun, wajib dihijikeun. Kitu eta mah. Tah tuluy mana deui anu kudu jumaah deui teh nyaeta nu diragukeun mana ieu teh nu ti heula mana nu bareng gitu kan, antara bareng jeung ti heulana teh diragukeun, tah eta oge naon wajib jumaah deui dihijikeun gitu. Nah hanya make kudu dihijikeun pangna misah ge ieu teh cirik mararisah apaan eueuh hajat eueuh pangabutuh make misahna teh artina masih kene bisa disatukan. Ari ngaran masih kena bisa dihijikeun mah kenapa make harus misah sagala gitu kan. Nah itu diantarana nu taya hajat teh nu teh kamari teh lain udzur teh embung jauh, anu embung jauh ge eta teh naon eta teh lain hajat eta.
contohna kieu di ditu aya pangjumahan di dia aya pangjumahan di dia kosong nih ya carang di itu ge carang mungkin dihijikeun mungkin tah itu mungkin berarti itu tidak ada hajat komo panan masjid ayeuna pagreng-agreng palega-lega jeung paluhur-luhur jeung pan make loteng ayeuna mah maksudna pangna di tingkat teh ngarah kumpul sarerea bisi teu kaasupkeun di handap di luhur aya ari pek teh di loteng kosong mah kosong tah eta oge jadina teh aya hajat loh kitu nya balik deui wajib non masalah hukum jumaah nu bilangan lain hajate aya sabaraha rupa berarti aya 5 hiji lamun bareng hukumna jadi batal duanana kawajibanana kudu dihijikeun jumaah deui bareng kadua hukumna teh lamun salah sahijina miheulaan nu hiji ti heula nu hiji paneuri anu ti heula nu sah nu paneuri batal keur nu paneuri kudu naon salat zuhur gitu katilu diragukeun dina masalah ti heula jeung barengna maka eta sarerea kudu naon wajib salat jumaah deui bareng dihijikeun gitu alasanana karena teu yakin jumaah nu bener nu sahna kaopat kanyahoan nu ti heula ngan teu kanyahoan zatiahna mah ieu teh nu ti heulana teh pokona mah aya nu ti heula ngan teuing nu mana kitu nu ti heulana teh na teuing masjid A teuing masjid B pokona mah aya nu ti heula kitu sok aya pan kitu ge ta eta wajib deui kamanehanana naon eta wajib salat lohor santas jumaah teh gitu tanu kalima mah kanyahoan nu ti heulana oge zatiah nu ti heulana teh kanyahoan wah masjid A tah nu ti heula teh gitu nganyeta poho deui ting eta kitu teuing itu kadieuneukeun teh jadi poho tanu aya hakim pohoan eta mah tah eta maka wayahna we salat lohor kabeh eta teh nu ti heula jeung nu paneuri kitu kudu naonna teh salat lohorna teh kitu wallahu a'lam bissawab.